Bismillahirrahmanirrahim. Wa abara sareng ngabahasakeun saal musannif andalika tina itu darul iqamah biqaulihi kalawan dawan musannif tegasna lapad ang takuna yen bukti naon al baladu nagarana atawa lemburna misron eta kota kanat bukti naon al baladu nagarana au qaryatan atawa eta kampung. Wa abarol musannif maksudna kieu sarua bahwa ngadegen Jumat teh kudu di balad. Nu dimaksud balad teh nyaeta tempat mukim. Eusina mah rek misron au qaryatan, rek kota atawa kampung. Pokona mah eta pakotaan atawa pakampungan teh dijadikeun tempat pamukiman gitu, tempat cicing. Asani ari nu kaduana ayakuna eta yen bukti naon al adadu bilanganana fi jamaatil jum'ati dina jamaah Jumat arba'ina eta 40 naonana rajulan lalakina min ahlil jum'ati anu tetep tisawarehna ahli Jumat wahum sareng ari itu ahlul Jumat al mukallafuna eta jalma anu mukallaf kabeh az-zukuru anu lalaki kabeh al ahraru anu malerdeka al mustawtinuna tur anu imah-imah kabeh bihaisu layat anuna kalawan sakira-kira tara nyaraba itu ahlul Jumat amma tina tempat istautonu anu nyaricingan itu ahlul Jumat hu kana emma sitaan dina waktu ngijih wala soipan jeung henteu dina waktu halodo illa lihajatin kajaba karena aya kabutuh. Nomor kadua tina syarat Jumat teh nyaeta Jumatan kudu diadegeun kalawan bilangan 40 urang lalaki anu eta 40 urang lalaki teh kaasupkeun kana ahli Jumat. Nu kumaha ari ahli Jumat? Ahli Jumat teh nyaeta jalma anu geus kataklif tur lalaki sarta merdeka jeung imah-imah mustautin nyaeta asli penduduk eta daerah anu dimungkinkeun eta ahlul Jumat teh sakira-kira tara pindah tara nyaraba ka tempat sejen dina waktu beda musim. Matak lamun di Arab mah baheula aya istilah kaum nomaden. Lamun usum panas cicing di dieu, usum tiris pindah ka belah ditu. Taya mah nu dimaksud mustautin teh caricing di dinya gitu. Boh usum halodo atawa usum ngijih. Malah eta ahlul Jumat anu 40 teh teu meunang salah sahijina anu umi anu teu bener lah maca Fatihahna. Atuh lamun aya salah sahijina anu umi maka jadi teu sah Jumatna. Naon sababna? Sabab bilanganana engkena jadi kurang tina 40.
Masalah bilangan jumlah ahli Jumat 40 itu menurut madhab Imam Syafi'i. Sebab ikhtilaf para ulama dina masalah bilangan mah. Jajaran kahiji ti luhur. Qauluhu ayakunal adad qadih talapa nyata narima beda-beda saha al ulama pil adadi dina bilangan alladzi anu tan akidu anu narima jadi bihi kalawan ieu adad naon al jum'atu salat Jumat ala khamsata asyara netepan kana 15 naonana kaulan kaulna. Al awalu ari nu kahijina tan akidu eta narima jadi itu Jumat bil wahidi ku saurang. Wa huwa jeung ari ieu awal qaulu Ibnu Hajmin eta qaul Ibnu Hajm. Wa alaihi jeung kana ieu awal pala tustaratu maka teu disyaratkeun naon al jamaatu berjamaah. Kama seperti perkara huwa anu dohir, huwa anu ari ieu mah dohirun eta dohir. Asani ari nu kaduana bisnaini eta tetap kalawan dua urang kal jamaati seperti berjamaah. Wa huwa jeung ari ieu sani qaulun Nakhai eta qaul Imam Nakhai. Asalisu ari nu katiluna bisnaini eta tetap kalawan dua urang ma'al imami sartana imam ingda Abi Yusufa mungguh Abu Yusuf wa Muhammadin jeung Muhammad wa Laisi jeung Imam Les. Arabi'u ari nu kaopatna bisalasatin eta tetep kalawan tilu jalma ma'al imami sartana imam ingda Abi Hanifah mungguh Imam Abu Hanifah wa Sufyan as-Sauri jeung Imam Sufyan as-Sauri. Al khamisu ari anu kalimana bisabatin eta tetep kalawan tujuhan ingda Ikrimata mungguh Ikrimah. Asadisu ari nu kagenepna bitisatin eta tetep kalawan salapan urang ingda Rabi'ata mungguh Rabi'ah. Asabi'u ari anu katujuhna bisnai asyara eta tetep kalawan 12 wa huwa sareng ari ieu sabi madhabul imami eta madhab Imam Malikin tegasna Imam Malik. Asaminu ari anu kadalapana misluhu eta pantarna itu sabi goirul imami anu salian imam ingda Ishaq mungguh Imam Ishaq. Atasiu ari nu kasalapana bi isrina eta tetep kalawan 10 urang periwayat Ibnu Habibin dina riwayat Ibnu Habib an Malikin ti Imam Malik. Al asyiru ari nu kasapuluhna bisalasina eta tetep kalawan 30 urang kadzalika bari nya kitu deui saperti itu riwayat Ibnu Habib. Al hadi asyara ari anu kasabelasna bi arba'ina eta tetep kalawan 40. Wa minhum jeung eta tetep ti sawarehna ya 40 al imamu ari imam. Jadi 40 urang teh jeung imam. Wa huwa jeung ari ieu hadi asyara ashahul qaulaini eta pangsohehna dua qaul ingdal imami mungguh Imam Asy-Syafi'i tegasna Imam Syafi'i. Asani asyara nu ka-12na bi arba'ina eta tetep kalawan 40 goirol imami anu salian imam. Wa huwa jeung ari sania asyara al qaulu eta qaul al akharu anu sejen ingdal imami mungguh Imam Asy-Syafi'i anu bangsa tegasna Imam Syafi'i. Wa bihi jeung kana ieu sania asyara qala ngadawuh saha Amr bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz wa ta'ifatun jeung golongan. Wasalisa saror nu ka-12na bi khamsina eta tetep kalawan 50 periwayatin dina hiji riwayat anil imami katampi ti Imam Ahmad tegasna Imam Ahmad. Arabi'a saror nu ka-14na samanuna eta 80 haka ngahikayatkeun hu kana Rabi'a saror sa'al
saha al-majuri al-khamisah asyara nu ka-15na jam'un eta golongan kasirun anu loba min gori hasrin bari henteu karingkes wala jeung boa-boa naon hadal akhiru ieu anu akhir arjahuha eta pangunggulna itu akwal min haitsu dalilu tina sakira-kira tina arah-arah ari dalil qala eta ngadawuh hu kana itu musannif hu kana ieu arjah fi Fathul Bari dina kitab Fathul Bari hu kana itu la'an lahu hadal akhir lain kana arjahna qala anu ngadawuhkeun musannif hu kana itu la'an la hadal akhir fi Fathul Bari dina kitab Fathul Bari maksudna musannif kitab Fathul Bari. Naon sababna Imam Syafi'i nyaratkeun bilangan jamaah Jumat kudu 40 tah di antara hikmahna tingali dina sarahna tinu bieu 1 2 3 4 5 6 7 tinu bieu di logat 7 jajar kahanap wal hikmatu jeung ari hikmahna pistiratil arba'ina dina nyaratkeun 40 annal arba'ina eta saestuna 40 la tahlu eta henteu kosong ieu arba'in an waliyillahi ti walina Allah wa annal arba'ina jeung saestuna 40 akmalul a'dadi eta pangsampurnana pirang-pirang bilangan wa annal insana jeung saestuna manusa yanmu eta tumbuh ieu insan ilal arba'ina kana 40 wa anna kulla nabiyyin jeung saestuna saban-saban nabi yub'asu eta diutus ieu kullin ala ra'sil arba'ina netepan kana umur 40 wa mahalul iktifai jeung ari tempat ngalap cukup bi arba'ina kalawan 40 fi ghairi salat dati riqa'i dina salian salat dati riqa' ama piha anapun dina itu dati riqa' salat dati riqa' payustaratu tah eta disyaratkeun naon ayajidu yan nambahan itu adad alal arba'ina kana 40 terus kahanap jajaran kasalapan ti hanap qauluhu al mustawtinun palawis tatona maka lamun imah-imah jalma pi baladaini di dua lembur dua negara biangkana ku sapertieun bukti lahu eta tetep pikeun jalma naon maskanani dua tempat cicing bihima di itu baladain fal imratu maka ari anu direken bima eta tetep kalawan perkara kasurat anu loba fihi dina itu ma naon al iqamah naon iqamatuhu cicingna jalma pain istawat maka lamun narima sarua naon iqamatuhu cicingna jalma pihima di itu baladaen fal ibratu maka ari anu direken bima eta tetep kalawan perkara pihi anu eta tetep dina ieu ma ahluhu ari ahlina jalma wa maluhu jeung hartana jalma paingkana maka lamun bukti lahu eta tetep pikeun jalma saha ahlun keluarga wa malun jeung harta pikulin dina saban-saban sahiji min humati itu baladaen fal ibratu maka ari anu diitung-itung nu direken bil mahali eta tetep kalawan tempat aladi anu huwa anu ari jalma pihi dina mahal naon halatu iqamatil jumati tingkah cicing tingkah ngadegna Jumat asalisu ari anu katiluna ayakuna eta yen bukti naon al waktu waktuna bakian
eta anu masih tumetep wa huwa jeung ari tu waktu duhri eta waktu duhur. Payustaratu atuh disyaratkeun naon ang takoa yen tumiba naon al jum'atu salat Jumat kulluha tegasna sakabehna Jumat pil wakti eta tetep dina waktu duhur. Palau doko tuluy lamun rupek naon waktu duhri waktu duhur anha tina itu Jumat bi alam yabqa ku saperti yen teu nyesa minhu tina itu waktu duhri naon ma waktu yasau anu mahi ieu emak alladzi kana anu labuda anu misti minhu tina itu alladzi piha dina itu Jumat min hutbataiha nyatana tina khutbah duana itu Jumat warok ataiha je warok ataihima warok ataiha jeung tina 2 rakaat itu Jumat suliat tah disolatan itu Jumat duhron kana salat duhur. Nu katilu syarat Jumat teh kudu dina waktu duhur. Jadi sakabehna salat Jumat kudu dina waktu duhur. Beda jeung salat duhur atawa salat nu sejena. Ari duhur mah asal sarokaat dina waktu duhur anu 3 rakaatna geus asup kana asar. Eta teh masih keneh direken waktu ada. Salat duhur mah atawa salat-salat nu sejena asal menang sarokaat we dina waktuna. Tah salat Jumat mah teu bisa kitu gitu. Palau doko atuh lamun geus rupek waktu pikeun khutbah 2 jeung salat Jumat maka eta salat Jumat jadikeun salat duhur. Contoh siga kieu khutbah 2 tuluy salat Jumat pas tahiyat akhir kaburu adzan asar maka eta salat Jumat teh jadikeun salat duhur jadi sabaraha rakaat 4 rakaat. Dina gambaran kitu ngaranna teh nawa wala shola wala nawa. Nawa wala sholat niat sholat Jumat tapi teu diniatan teu dipigawe sholat Jumatna. Sholat wala nawa sholatna sholat duhur bari jeung dina takbiratul ihramna teu niat sholat duhur. 216 jajaran pangluhurna. Qalu payustaratu ang taqa'a al Jumat tapriun ala qaulil matni wa ang taku wa ayakuna jeung yen bukti naon al waktuna bakian eta anu masih tumetep wa ida adroka maka lamun mangih wa ida adroka jeung di mana-mana mangihan saha al masbuku makmum masbuk rakaatan kana sarakaat mal imami sarta imam wa alima jeung nyaho itu masbuk annau kana saestuna masbuk inistamaro eta lamun tumerus ieu masbuk mahu sartana imam hatta yusallima sehingga aweh salam itu imam lam yudrik tah moal mangihan itu masbuk arok anta kana rakaat asaniata anu kadua pil wakti dina waktuna wa in paroko jeung lamun misahan si masbuk muparokoh hu ka imam adroka tah mangihan si masbuk ha kana itu Jumat pihi dina itu waktu wajabat tah wajib alaihi ka si masbuk naon niatul muparokoti niat muparokoh litakoa supaya tumiba naon al Jumatu salat Jumat kulluha tegesa sakabehna Jumat pil wakti dina waktuna. Fa in kharaja maka lamun kaluar naon al waktu qabla salamihi dina sameme salamna imam
Wajaba tah wajib alaika masbuk naon ad-duhru salat duhur. Tuluykeun. Fa in kharaja maka lamun kaluar naon al waktu au udimat atawa dieuweuhkeun naon asyurutu pirang-pirang syarat jami'u waktu duhri tegasna sakabeh waktu duhur yakinan kalawan yakin awdonan atawa sangka wahum bari ari ahli Jumat piha eta tetep dina itu salat Jumat suliat tah disolatan itu Jumat duhron kana duhur binaan karena ngadegen alama kana perkara puila anu dipigawe ieu ma minha tina itu salat Jumat wapatat jeung lepot naon al Jumatu salat Jumat sawaun sarua bae adroku mangihan itu ahlu Jumat minha tina Jumat rakaatan kana sarakaat amla atawa henteu itu adroka lamun kaluar waktu maksudna waktu duhurna beak atawa eueuh kabeh syarat gitu. Bari eta jalma keur migawe Jumat sarta yakin beak waktuna teh maka eta jalma wajib tina salat Jumat pindah kana salat duhur. Kumaha lamun kaluar waktuna ukur sangkaan wungkul maka eta oge wajib pindah kana salat duhur. Rek geus meunang sarakaat atawa acan meunang sarakaat. Pokona mah di mana-mana yakin atawa nyangka bahwa geus beak waktu duhur maka wajib dituluykeun kana salat duhur. Cek tadi oge sakabehna salat Jumat kudu dipigawe dina waktu duhur. Ningali sarahna na qaulu yakinan awdanan bi khabari adlin tegasna kalawan bejana jalma anu adil. Qauluhu suliyat duhron atamu tegasna nyampurnakeun itu ahlul Jumat as-salata kana salat duhron barina duhur panukilat maka dipindahkeun naon as-salatu salat duhron barina duhur min ghairi niatin bari henteu niat minhum ti itu ahlul Jumat laha kana itu duhron walau saku jeung lamun mangmang ahlul Jumat fi khuruji waqtiha dina kaluar waktuna itu Jumat wahum bari ari ahli Jumat piha eta tetep dina itu Jumat atamu tah nyampurnakeun itu ahlul Jumat ha kana salat Jumat Jumatan kana Jumat ala sahihi netepan kaul sahih lamun si ahli Jumat anu keur Jumatan mangmang dina masalah kaluar waktu Jumat maka eta mah sampurnakeun we salat Jumatna ulah dijadikeun kana duhur. Anu tadi mah yakin atawa nyangka geus kaluar waktu Jumat ari ieu mah mangmang tah lamun mangmang mah sampurnakeun we salat Jumat ulah dijadikeun kana duhur. Tingali qauluhu walau syaku fi huruji waqtiha hadza ari qauluhu walau syaku muhtariju qaulihi eta ngaraksa kana dawuhan musannif lapad yakinan audonan wa qulu wa hum fiha ay al halu bari ari tingkahna annahum eta saestuna ahlul Jumat piha eta tetep dina ieu Jumat bihilapi ma kalawan beda perkara lausaku lamun mangmang ahlul Jumat fi huruji waqtiha dina kaluar waktuna itu Jumat qabla duhuli dina samih asup piha dina Jumat
Painahu maka saestuna itu ahlul Jumat yusalluna eta salat itu ahlul Jumat duhron barina duhur kama maro. Wa paraiduha jeung ari pirang-pirang farduna itu Jumat. Wa minhum jeung eta tetep ti sawareh ulama man ari aya ulama. Ambaro anu ngabahasakeun ieu man anha tina itu paraid bisyuruti kulapad asyurut. Wa paraiduha salah satun eta aya tilu ahaduha ari kahijina itu salasah wasaniha jeung kaduana ieu salasah khutbatani eta khutbah dua. Yakumu anu nangtung khotib al khotibu tegasna jalma anu khutbah fihima dina itu khutbatani awe wa yajlisu jeung diuk itu khotib bainahuma antarana itu khutbatani. Qala ngadawuh sal mutawali imam mutawali biqadri tumaninati ku saukuran tumaninah baina sajdataini antara sujud dua. Walau anjaja jeung lamun apa si khotib anil qiyami tina nangtung wa khotoba jeung khutbah khotib qaidan bari anu diuk au muttajian atawa bari nyangigir soha tahsah itu khotoba. Wajaja jeung menang naon al iktidau ngamakmum bihi kaitu khotib walau ma'al jahli jeung najan sarta teu nyaho bihalihi kana tingkahna khotib. Wahai su khotoba jeung sakira-kira khutbah itu khotib qaidan bari anu diuk pasola tah misahkeun itu khotib bainal khutbataini antara khutbah dua bisaktatin kurepeh la bid tojain lain ku nyangigir. Parduna Jumat eta teh aya tilu. Nomor kahiji jeung nomor kaduana nyaeta kudu migawe khutbah dua bari nangtung pikeun si khotib. Tuluy eta khotib diuk antara dua khutbah. Cek Imam Mutawali mah diukna teh diuk antara dua khutbah eta teh sapertikeun diuk antara dua sujud. Nyata biqadri subhanallah. Lamun khotibna apes tina khutbah bari nangtung tuluy eta khotib khutbah bari diuk atau bari nyangigir maka eta teh dihukuman sah. Malah dihukuman sah ngamakmum ka khotib sanajan eta si makmumna teu apaleun kana tingkahna khotib. Tegasna sah ngamakmum imamna diuk sedengkeun ari si makmumna nararangtung gitu. Sah-sah wae eta teh. Ngali sarahna 217 qalu khutbatani li khabari sahihain annahu saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta buktos Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu eta khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati dina poe Jumaah khutbataini kalawan khutbah dua. Yajlisu anu calik Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma antarana itu khutbatain. Wa kanata jeung bukti itu khutbatani atau khutbatain fi sadril islami eta tetep dina mimiti Islam ba'da sholati dina sabada salat. Pakodima tuluy datang saha Dahyah al-Kalbi bitijaratin kalawan mawa dagangan minas Sami ti nagara Sam.
Wan nabiyyu sareng ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu eta nuju khutbah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jum'ati pikeun Jumat. Jadi keur dina mimiti Islam mah salat heula Jumat teh tuluy khutbah. Tah sanggeus aya kajadian ieu Dahyah Al-Kalbi maka dirubah jadi khutbah heula tuluy salat. Wa kanu jeung bukti jalma-jalma yastakbiluna eta maradep ieu jalma-jalma al-ira kana onta bitobli kalawan mawa kendang wataspiki jeung keprok panpadu tuluy balubar jalma-jalma ila dalika menuju kana itu tijaroh wataroku jeung ninggalkeun jalma-jalma an nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ko iman bari ngadeg walam yabko jeung teu nyesa minhum ti itu nas saha illa isna asaro kajaba 12 urang wakila jeung dicaritakeun naon samaniatun 8 urang wakila jeung dicaritakeun naon lapad arbauna 40 urang faqala teras ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi demi dat nafsi anu ari diri kami biadihi eta tetep dina kakawasaan alladzi walawin soropu jeung lamun ngabalalieur jalma-jalma jami'an barisa kabehna la adroma tah yakin ngaruntuhkeun ngarobohkeun saha Allah Gusti Allah alaihim ka nas alwadiya kana jurang naron dina neraka wa nujilat jeung diturunkeun naon ayatun ayat wa idaro au tijaratan aw lahwan ingfadu ilaiha jeung di mana-mana ningali jalma-jalma tijaratan kana perdagangan aw lahwan atawa kana permainan ingfadu tah balubar itu jalma-jalma ilaiha menuju itu tijarah wataraku jeung ninggalkeun jalma-jalma ko iman kana anu nangtung ila akhiriha nepi ka akhirna itu ayat wa uso jeung ditangtukeun naon marji'ud domiri balikna domir bitijarati kana tijarah li annaha kana saestuna tijarah al maksudatu eta nu dimaksud salapan jajar kahanap wa yusanu jeung disunatkeun lil khatibi pikeun khatib naon ayu salima yen uluk salam khatib alaman kajalma ingdal mimbari dina nalika naik minbar awil murtafi'i atawa tempat nuluhur wa ayak bala jeung yen madep khatib alaihim kajalma-jalma ida soida di mana-mana naik khatib al minbaro kana mimbar aw nahwahu atawa saumpamana minbar wantaha jeung nungtungan khatib ila darjati kana tingkatan allati anu tusama anu dingaranan ieu darjah atawa allati bistirohin ku tempat istirahat istirah wa ayu salima jeung yen aweh uluk salam khatib alaihim ka jalma-jalma sumaya jelisa tuluy diuk khatib payudinu tuluy adan saha wahidun salah saurang lil ittibai karna anut pil jami'ina sakabehna wa yusanu jeung disunatkeun naon angtakuna yen bukti naon al khutbatu khutbahna pasihatan eta anu pasehat jajlatan anu agung qoribatan anu deukeut lil fahmi kana dipaham la mubtadilatan ulah anu hina rokikatan anu apes wala goribatan jeung ulah anu aneh-aneh wahasiatan jeung ulah anu hese dipahamna idlayan tafi'u karna henteu ngalap manfaat biha kalawan itu
mubtadilatan rokikatan saha aksarun nasi kalobana jalma-jalma mutawasitotan anu sedeng khutbahna ulah panak pendek teuing ulah panjang teuing li anna tula karna saestuna panjang ya mulu eta ngabosenkeun wal qasru jeung ari ponok ya khilu eta nyacad ieu qasru wala yunapi jeung teu nganapikeun dalika kana itu mutawasit naon khobaru muslim lapad atilu kudu manjangkeun aranjeun kabeh as-sholata kana salat waksiru jeung kudu mondokkeun aranjeun kabeh al khutbata kana khutbah li annal murada kana saestuna dimaksud qasruha eta mondokkeun itu khutbah binisbati kalawan dinisbatkeun li sholati kana salat ma kauniha sarta buktina itu khutbah mutawasitotan eta anu sedeng pertengahan pinapsiha dina datiahna itu khutbah wa alayal tapita jeung yen ulah luak lieu khatib pisain dina hiji perkara minha tina khutbah bal yastamiru balikta tumerus khatib mukbilan bari anu madep alaihim ka jalma-jalma ila pirogiha nepi ka beresna itu khutbah wa yusanu jeung disunatkeun lahum pikeun jalma-jalma naon ayak balu yen madep jalma-jalma alai ka khatib mustamiina bari nu ngadengekeun kabeh lahu ka itu khatib liqauli ta'ala wa idza quri'al qur'anu di mana-mana dibacakeun naon al-qur'anu Qur'an pastami'u tah kudu ngadengekeun aranjeun kabeh lahu kana itu Qur'an wang situ jeung kudu ngaregepkeun jalma-jalma atawa aranjeun kabeh binaan karena ngadegkeun ala annaha karena saestuna itu ayat nujilat eta diturunkeun ieu ayat fil khutbati dina khutbah wasumiat jeung dingaranan ieu ayat Qur'anan kana Qur'an listimaliha karena ngawengkuna ieu ayat alaihi kana itu Qur'an wal amru jeung ari amr fil ayatina ayat mahmulun eta anu dipanteskeun ala nudbi kana sunnah palayah rumu maka teu haram naon al kalamu ngomong fi halil khutbati dina tingkah khutbah li annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngajawab Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liman ka jalma saala anu nanya man hu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapad mata saah mata eta iraha asaatu ari ngadegna kiamah lapad ma a'dadda ma kana naon a'dadda geus persiapan anjeun laha pikeun itu saah pakola ngajawab itu jalma hubballahi kana cinta ka Allah wa rasulihi wa rasulahu jeung cinta ka utusan Allah pakola maka ngawalar Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka saestuna anjeun ma'aman eta tetep sarta jalma ahbabta anu mika cinta anjeun ka man walam yunkir jeung teu inkar Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ka man al kalama kana ngomong walam yubayyin jeung teu mertelakeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu pikeun man wujub sukuti kana wajibna repeh padahal maka nuduhkeun naon dalika itu hadis ala jawajil kalami kana meunangna ngomong bal qad yajibu balik tarajeun wajib itu kalam kang dari a'ma saperti ngelingan ka jalma anu lolong wa nahwihi jeung saumpamana a'ma jadi khatib keur khutbah ngomong teu nanaon eta teh teu haram malah rajin sok diwajibkeun sapertikeun ngelingan ka jalma anu lolong umpamana urang keur ngadengekeun khutbah jalma lolong rek digebrus kana sumur teu nanaon eta mah malah wajib ingda khasyati wukuihi dina nalika sieun tigebrusna itu a'ma fi mahlakatin dina karuksakan walam tanfa jeung moal manfaat hu kaitu a'ma naon al isyaratu ngisarahan wa karadi salami jeung saperti ngajawab salam wa in kana jeung najan bukti naon ibtida'uhu ngamimitian itu salam makruhan eta dimakruhkeun
lianna adama masyru'iyati karena henteu disyariatkeun itu salam li aridin pikeun anu anyar datang wa qad yusannu jeung rajeun disunatkeun itu salam kata smiatil atisi saperti ngadoakeun jalma anu bersin warob isawati jeung narikeun sora bisolati kalawan maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingda qiraatil khatibi dina nalika macana khatib kana ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi.